Mitra anu mulia, wilujeng Kapangdangu sareng acara matuk dongeng enteng pangbeberapa. Jaya sapara kanca bareng ngraskeun sadongeng nu katura carios nyambung judulna nyaeta Panca Tunggal. Ieu dongeng karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-10. Sakumaha kauninya para mitra akibat aya opat gajaka anu sami-sami nyalamar ka Nyi Partiwi. Atup puguh para wargi sadaya antukna bapana Nyi Partiwi nu katelah Aki Kalajati anjeunna mayakeun saembara. Saha anu bisa nyium sorban tina bulu monyet bodas sana para mitra eta bakal jadi salaki menjadi anakna. Jawab dunia wakilahan oman. Dunia wakilahan oman para mitra tawag berhutung dicelap ku bodas gitu. Aduh, lutungnya dicat bodas orang lagi bang awil dengan aku kenteresnya bunga judulnya nyaeta Panca Tunggal karangan Kileksa dina bagian ka-10. Singgah narima pamenta kitu. Sabab can kaejirna di mana nu aya monyet bodas jeung di dina ayana oge kumaha carana nyieun sorban ku bulu monyet matak bingung kana hate. Mun aya nu teu sanggup leuwih hade bebeja ti ayeuna ka Aki sarta ulah mikayang ka Nyi Partiwi. Sakitu pamenta Aki teh tinggal ngalaksanakeun ayeuna. Murid-murid nu opat sanaya nu nembal saurang oge. San aya boga irongan harek hasil atawa moal sabab eta saembara kawas anu kajajakeun sinabera amah anu ameh nu mikahayang pilaksana. Sami-sami ngabuktaskeun saminggu ekan baris dipilih jadi salaki abdi. Matusangan ulah benu margi moal kapilih. Nyi Partiwi namahan syaratna. Beuki ngahurung nu opatan teh. Agan sayem cek kitu gala wawanianan padahal hatena mah bingung teuing kudu kumaha nya. Aku pada sangat menangani buktas heula. Bener, buktikeun heula ayeuna mana saha numpang heula hasil. Beragamiang reka wetan pra kereta kurondos, reka kalerpe kereta kidung, pokokna mah asa pamenta Kilaksana, minangka syarat keur kawin kan Nyi Partiwi. Kinu balajeng baturna silih reret geus kitu mah teu loba carita, tuluy amitan ka pribumi sarta sarerea janji rek kumpulan pamenta Aki Kalajati. Kocapkeun isukna kidu balajeng baturna geus arinit rek nyangan monyet bodas. Masing-masing ngarasa bingung sabab monyet bodas mah geus tangtu hese. Moal panggih tereh-tereh tapi kulantaran bener-bener mikahayangna ka Nyi Partiwi.
Paranihanana soson-soson pisan dina ikhtiarna. Pada hayang hasil hayang laksana kawin kani Partiwi. Caturkeun Kidu Gala manehna ini kaki dua mapai-mapai piluweungan. Balik teu waleh tatanggahan susugenan aya monyet bodas nu kapanggih. Umat tempat di datangan ual gunung di jugjugan. Pengaleuweung di deg-degan tapi nu diteangcan kapanggih. Kidu Gala ampir-ampir beak harapan taya tanda-tanda rek hasil kalah kana tak jengkel kana hate. Kumaha ini monyet bodas ya. Malam siang gunung menukurun ngabebenyokeun ya. Sandan aing teu kawin ka Partiwi. Sabab nu niat rek sayembara moal nyaman tanu lain-lain. Sabab nu jadi kana carita naon mang nya. Kudu aya sayembara sabab nu teu kieu aing jeung babaturan bakal bentro. Cek Kidu Gala. Dina hiji poe manehna mikiran pilang pahir bari ngalenyepan sayembara nu dianggap berat jeung singa. Harita Kidu Gala diuk dina batuhan puntan ka caringin. Kesa ngucur dina tonggong masuhan pakaian suku karasa nyeri jeung cangkeul baras leuleumpangan jauh. Keur kitu kadenge anu ngagorobas luhureun sarta loba kalakai nu maruragan. Kidu Gala curinghap bentak cengkat bari kaki-kaki. Bisi aya musuh anu rek ngaganggu ka manehanana. Nah ngagorobas di luhur monyet atau orai bari tatanggahan nempo ka luhur. Breh nempo bodas yang kahalangan kudang daunan gomplok kebeg Kidu Gala ngarenyang. Sabab geus kacipta yang di luhur aya monyet bodas. Hahaha kadala. Sigana aing nu hasil menang keur monyet bodas teh ye. Ditewak sia ku aing pira aku mah kitu menang. Sedang Kidu Gala luncat ka luhur. Kepuntan kana dahan kurawi tatalepa kana dahan sejen. Nyamperkeun ka bodas barang geus deukeut teh rapisan. Nu disampurkeun monyet nuguluna bodas. Kidu Gala meniti sirikna zingkrak bakat kubung. Sagana monyet, banju teman ye bisa tepung jeung kula ye. Pokna bari tuluy ngadeuketan. Cenah monyet loncat kana dahan sejen mata bolotot sungut salangap nyamungkeun sihung. Untung yang kena lewas ya, ada yang mau hasil dulu. Isi siatanya ya, aing tiba ditepukan pada bulung ya. Nah, aja datang rek nangkal sia. Aing panggagana di itu dulu. Kidu Gala susumara bari nguntut. Boga rasa yang gini gagah rongka. Monyet penemalan ukur mata anu gular-gilar nemongkeun sihung bari ulur-uluran di dadahan. Kidu Gala dituturkeun beuki nila bekitu betul. Dahan kaya buki melenod tunggu-tunggu tok-tok dahan tepunggas cilang monyet bodas luncat. Kidu Gala ngagubrag kana tanah untung bisa kena jungkir balik dak tanah nangtung. Kurang ajar siya monyet multuyung dibuka aing dulu. Tapi aing mah aleku satu siya ngadunan ditipu kukunyuk. Rasakeun siya. Alah moal lolos tina dan palingan aing dulu. Si Kidu Gala bari luncat kana tangka caringin. Dijajak satakar panaga robot tangka caringin punggas ruh meninggal guru curilet pen bodas lompat kaki dol horeng monyet bodas teat cenang Kidu Gala loncatan mudag monyet untung kabur siya pinuk najan lompat katung langit kumah burung di udag siya ku aing cek Kidu Gala bari tuluy mudag monyet lompat tarik dari susungan ari sakadang monyet terarat-reret panah nage jengprung bae balucat balicet bisi musuh maledong ku pakaran. Tareknya naik kana tangka kiara cilang-cilang kurawi kana dahan tuluy nyusup kana golok menit-benit bunga kapami. Tapi Kidu Gala lain jalma samanea manehna geus diwaris rupa-rupa elmu ku aki kalajati. Monyet menyumput bisa kapangih langsung disusul ka luhur. Maksud merek ditewak cilang monyet loncat tuluy kabur leuwih cari. Dahan-dahan jeung daunan tapi kasiak atau berukul gumpat. Kurang ajar sia. Monyet dan haun ha. Awas ya kunyuk, ngajan kabur kena lak-lakan naga, diudag siya ku aing mat. Sabab monyet bodas na cangan ku aing kapanggil ya. Si Kidu Gala bari tuluy lompat dengan katuhnya ke pesobalati. Maksud direk mana monyet salkan tereh-tereh bunang. Kucuba ada monyet nu keur lompatan rag-rag kawalungan. Kerap telur tuluy maridkeun maneh kahilya. Sararetan teu kaciri aya monyet tapi Kidu Gala awas. Manehna sidik kana monyet nu keur maridkeun maneh pedesat lompat kahilir. Maksudnya monyet nu paling direk dipegat barang geus deket monyet loncat ka darat bari kokoekan tuluy naik ka tangkal bungur kolepat cerep walikatkeun aku pesabalati koleang kebut rag-rag dengan lemah monyet ceceritan mata kuatir ngagoler mani getih pesonang cek dina walikat
Walikat monyet kini galak ngagagak seri jaluan lumpang ngadekitan ka monyet mungkis di walakaya. Sagagana lagi monyet Asia mau kuat dulu ngelawan manusia. Ayo kita kabur siya, bisa dulu. Kini galak para wargi sadaya. Bukti ujub jadi pegawai bakal hasil sampai bakal laksana nyumpulan pamentanya parti. Tapi mata kaget sabab sakadang monyet kalas anu ngarti kana omongan jalma. Barang cacap omongan kini galak monyet maksa kerudang pelecet lompat satakar tanaga mengaku bisa naik sabab dinginnya. Rek lompat siya ujub. Disayang tepi ke akhirat siya. Rasakin siya modar ini mah. Sindang kini galak loncat. Sakinat mus ngahalangan kamu nyat melompat langsung menyumpur tanpa suku cebet kena pisang kena pengit monyet. Monyet cerita yang menjelma tema minta kilung menyentel arkun, tapi coba ngalawan kaki dugala, tapi kini dugala pengerti kena bahasa monyet. Mana nak kalah kabuci galak sekali dia menyumpur tanpa suku cebet kena kalang monyet. Curali cungkel monyet kebalikan. Kina awahin ku tarik menunayo. Ini siya. Kalau diberikan dulu, bisa harus ya. Monyetnya hep-hep awaknya disdiang kugati. Muna bodas teh robah. Halitatnya jadi burung, katal pola mata khawatir. Kini golongan dekitan. Halitatnya panon lorong kena berik monyet. Barang disidik-sidik panon monyet cayan. Ceri cara jalma, kini gola narik napas. Sajongjongan memolohok, bari kerung tengarti karena naon sababnya. Tinggalin laki negara sadar rapok ngomong. Segera gunung, kurang sama kecerik, ha? Monyet tu nyemalan ukuran ngicip sekali. Surut-surut si panon ngecur kena pipina. Sidik pisang kawas jalan ukur sedih. Nempok itu kidugala beki heran tuluy nagog haripun monyet. Panon nguroleng kena bengit monyet. Terkipun ngomong aja sorakan katinggalan sada awewe. Kisila. Kurinya bagja menambil lehan kakunan. Sebab kuring bismillah yang mulai kajati mulang ke asal. Tulungan kurang ceki sila. Kabang ginugala ngarenjang tuloy luak liut marijajan tuwin ratu. Hati nga ganitang gimana terpubuh tapi nga dia nyari tate teka pangiting di mana ayana. Ha? Bawang parita dia di mana anjan? Naman usaha tawa siluman. Na naunan makin ngomong segala. Sok naman munyaman siya kaya kabani. Dengan jawaban para wargi. Kalah kancil pelinggir gang katinsak angin dia nyadak-nyadak lolong. Ayah seradang daunan pating kerese, manuk-manuk cempeling si jangan sedih. Kasa kadang monyet akur menandangan penjara. Kumaha ayah saha tu monyet bodasnya. Ketela aki kala jatuh waspada orang bener monyet bodasnya ayah. Ceki dugala para wargi. Bari ngisap tarang hati namanya tinggalan cabang tepubuh para wargi sadar cepati sapuku karena niat sayang bara. Tapi barang dipikir dari ras inget kapar tiwi nu dipikahayang kibahula. Nanti laksana mata kering batin ngalang layu. Walaupun ngaki nugara bulu dari hatena. Rek bebas kir monyet anu geus tatu bulu narek di ala rek ngejen sorban. Sakadang monyet mereka paksa dipateni ku kaula. Sabab kaula teh butuh bulu. Kaula teh butuh ku bulu anjeun bodas. Bakal dijadikan sorban. Monyet kenemalan oge teh daek barontak kalah kana het-het bangun pasrah. Si panon saat kanuri itu dirasa kalah raja kena mungkin behu hanya dipencit ku kidugala. Dan terus ditutup kidugala bisa gagal ni gawe eta rancana sabab watir nang pemonyet pasrah sumerah. Tapi kidugala teh bilang itu mana langsung melumpur ke dogrek ni gas behu monyet. Suplas si behu sapat sekaligus. Kurung ngagunutuk biar bukan mengkubat murag. Ina behu ngebrot getih berun. Mulas bulu ngebodas kerjep awak monyetnya lepaskan nyawa. Dibarengan ku ngagolopok ngegetis kana lemah. Untungna monyet paeh palastra di ala nyawa ku kidugala. Berumaha saya gini ya. Aing baris laksana kawin ka Nyi Partiwi. Aing panghilana mangyan monyet bodas. Aing laksana kawin. Kidugala beki ujub sabab monyet bodas geus mangis. Ragamang rek nyokot awak monyet maksud rek disisit rek di ala kulit nabungkus. Tapi sananya antol eta monyet mulai tanpa lebih ilang tanpa karana canggilek jeung hiji awewe keur nuju remaja putri. Deku hareupeun kidugala papakean sing sarua suja panggawati kerajaan. Saha ieu teh? Asa aneh-aneh teuing.
Kinugala helok panon melotot mata sinutun sabab merasa aneh. Dan pemujang ngedaku harapanan. Kakak kata nuhun kana jasa-jasa salira nu saki agung. Pamite salira kakak di abdi mati saki. Ngalaman dia jadi manusia. Nuhun kakak nuhun. Eta mujang nuhun. Nuhun kana indung suku Kinugala kinawahing kusuka asa dikulungan. Kubuh para mitra sadaya Kinugala beki kaget. Can ngarti kana kajadian sabenerna. Tapi Kinugala can buru-buru nyarita deui kalah ka melaung ka Nyi Mojang nuhun kana sukuna. Sidik pisan Nyi Mojang tegolis awak jangkung lenyang matak pika-bikang. Gelis geus saha manehnya dan kesatena bari tuluy nyureuy Cidu. Ikolok-lokan sidang lapar sanes rada dilapokna jawab. Dede, ulah kieu kalagok ieu coba diuk nu bener ieu. Ulah yang sidik kana lupa anjeun, nya monyet atawa jalma. Sabab dia kaula teh keur ngagugulung monyet. Ngagugulung kunuk tapi naeuna bek jadi kieu. Nyi Mojang ngagugu para mitra buru-buru cengkatnya ngangkeur beung. Tetela matak ngagebegan sabab geulis kawanti-wanti endah kabulbuna kuning taya cawadinana. Panai cereuk bulu panon caranti. Alis ngajeler paeh pipi ngadaun sirih ilmu mancung. Bilih ipnis jado ieu ngerum sapotong tubuh we Kinugala meuy calangap bakat ku kasima. Serab ku kagelisan Nyi Mojang nu aya haripunana. Nyi Mojang teh tuluy nyarita. Abdi banget narima kalau jasa-jasa salira ya parantos adalah ka diri abdi. Tidak aya kapayun abdi janji sejak ulun kumagula ka salira. Jibaraga sejak pasrah. Saking Mojang ngadakeun isi hate tina wahing kudunya jeung teu narima. Cekekaran can harti kaula teh ari anjeun manusia teh. Terus abdi teh jalmi sapertos salira kakang.
Nah, itu aneh-aneh teuing gimana jual nabat saya di dia? Kakang abdi teh jawa doraka. Itu menurut ka ilmu jeung ka bapak bahwa abdi teh anak raja. Tapi teh ngagunggu ka kolot. Sadar resep ulin ka tilulungan, dilulung tepung jeung aki-aki tukang sihir. Mana-mana harap ka diri abdi tapi kurang terang ku abdi ditampi. Sebab alim gak bisa kita aki-aki yang terlepai. Kita aki-aki baru abdi disihir jadi monyet bodas. Kah itu jalan-jalanan. Kidu bala umat-umatan ayeuna ngarti kana naon sababna. Akhirnya timbul rasa karunya ka eta mojangpok dari kaleuleum. Jadi teuing. Atuh bener teuing ngarunya itu katalan saranya. Asana mah tos langkung tina ukuran samsara. Margi tadi nama abdi teh aya harapan kana cagar deui estuna matak sedeng jeung tunggal. Margi sareng papada jalan teh tiasa campur. Sareng bangsa nanya teu akur estuna memilih salarami. Ya ayeuna tiasa kieu cara jalmi biasa. Abdi bunga nu taya papadana. Langit asa ngalegaan. Dunia asa ngaberkahan caan padang narawangan. Ieu sadaya ku jasana salirah kakang. Tah kunaon kitu abdi sumpah si jasa tiasa tuhu ka salira. Lahir batin sejasa wujud tah kitu kakang. Konyana teh lain kitu lalakona atuh. Jadi teuing nyai tangku ku kakang dipikanya. Lamar kenal mereka kudu ngawujud kulit pantas dicalik di karaton di damal kemam negara. Ieu urang kalembur, urang babarengan dengan kang. Cikidu gala manehna geus poho kani parti kabong roy kumojang anyar tepung. Namun kakang abdi sejalan dengan bejang-bejang kalawur. Sama sekali yang cacat ti sejalan sakia. Bagja temen, nuhun gelis ah. Tapi saha kakasih teh? Gimana? Oh, kawit, engkang jadi penasaran itu. Jika kidu bala para mitra beki wani malah magis ka wani ngarampakan aya ngimojang. Mesti ada pangalari kana ti negeri awun-awun. Oh, walari ti negeri awun-awun. Di mana nya awun-awun teh? Teu pisan malih mah abdi geus silap deui. Muka di mana ayana eta negeri, lagi abdi geus silap pisan disiksa ku tukang sihir. Tapi negeri yang seratus bapak parantos pipus, da kapungkur geus sarawet puluh kitu cakap. Oh, kan baya tuh kitu mah. Omat nu alik mana? Sama bayang kang nu baris menela. Yuk ayeuna mah urang ka padepokan Panegurung. Urang ngapengan ati guru nu telah resi Kalajati. Ujuk subhana abdi mahari. Beraduan namanya. Sejauh mereka jujur ka padepokan Panegurung. Rek nabahisan ka resi Kalajati. Kidu galalap poho ka Partiwi hatena asa leuwih tentrem ayeuna sabab geus nyanyingkeun mojang geulis. Nu geus kaciri bakal bumela. Kidu gala beulid hate Buat hati dari pikir saja hidup kebarengan itu ngajalik kan tenggara. Salila di perjalanan dua anak oleh galecok ngobrol segala diceritakan. Kini gala gunira niwanari bunga. Bunga asal malehna asal duaan. Kidu gala sadar yang malehna geus muncak jalan sasam. Estu patukan penung jeung tujuan dijujud kudu ngalir. Aya kalah kana jumidul atau beki kalah beki jauh. Untungna kidu gala poho kana kaayaan dirinya sabab kabeh geus asa calkung si kasorang diwabuk kana kaayaan matak henung jeung koncewan. Ay gimana ayeuna kana kabeh kitu wawu ya nya sahabat da kumaha aing gitu kidu gala dina hatena bari dua kieu perempuan kaayaan dirinya di mana budaya tekan terus caket atau kita bakian dewa nari nanyakeun manehna geus capek hayang benaru. Kayaknya abdi kini balang ngau berhatenya wanari sedangkan hatenya sorangan pagiwar tepugu sebab bingung kuti jawabin dan tubuh kasasar jalan. Mari coba siapa mengaku saya berian ni hulakang banyak itulah ganas akan capek ya rag dua anak orang dari yukina batu bali ngarelekeun ka capek diburu ku sora manuk merecet di hihidan ku angin letik ngahiliwir dina kaayaan kitu hate kina bala bekitu tentrem. Kalau terang manehna geus jelas kasasar teu bisa balik ka padepokan Panegurung. Jadi, ari teh di mana akang asal lindung ieu? Buka abdi komo teh terang pisan aya di mana ieu teh. Asal jawab deui teh bisa mundur. Di mana di rarat-reret puana kasabuduran eta tempat. Agam lindung ieu. Asa dina pangimpian ieu teh geuning. Barang cacap kolongan kidu gana leungit ngadarak jadi angkeun langit ka para mitra. Mega hidung pagulung-gulung kawasna keur ngakutan ti hujan.
Puguh Nyiwanari jeung Ki Dugala rebaseun duanya tanggah nitip langit anu ngadadak jadi angkeun. Ayah, waduh, ada naon ya? Ada naon sudah banyak kan? Tapi kita udah sih Nyai, tidak kena kunyan lah. Iulang yang tempat keliuhan, bisa ayah gede. Sekiranya bala bari ngayun Nyiwanari. Tumayan pangrurusuhan yang tempat keliuhan. Kakarangan ayah guha, sup bulan anak guha nyarempot bari melawan keluaran, nyedikeun ka langit nu angkeun. Siu kaya angin ngagelebog tatangkalan pating pelenod dan daunan pasulabrang katedak aing. Manuk-manuk pating soloyong motog-motog kermani, terus hubus kana bumi sieumeun ka bawah ku angin. Paralak hujan turun meni baradag, kana jang daunan pating peletok kawas keusik aya di pagureukeun. Antungna bereg hujan gede di barung ku angin ngagelebog di tema para mitra kupating hulingaina kilat jeung gulubu. Puguh mata kaulung jeung mata ketir kawan ku aya di pinulungna. Ki Dugala jeung Nyiwanari kaya nugana nyarita ngahep-hep bari jeung loba kasieun bisi guha nu dipake nyuhan urung. Tepi kapating hujan raat atuh kapaksa Ki Dugala jeung Nyiwanari meeting di dinya. Sabab teu bisa ka mana-mana hujan gede teu daek raat kalah kabutiran kedrep di kasieun. Silakan hujan teu daek raat ieu. Kumaha geus kieu ieu mangkana geus peuting jauh kana kalembur. Kapaksa kedalau tiada dijualkan. Tapi menasihkan ayah langit atau orang sudah kumaha atuh ai kitu. Nyai urang bersihan heula. Sarta pangtubuha urang halangan ku batu gede. Sangkan aman ulah satu galak masuk. Cek Ki Dugala balik tuluy sieun kieu. Panjen uyup-ayap neangan batu gede keur ngahalangan lawan guha. Burinyai cahaya kilat pating barasan. Jangan Ki Dugala nu keur neangan batu. Bereh katong posak kilat, niken caun guha aya batu segede telebung. Ki Dugala buru kadinya, sanggeus kapangi tuluy diguling-guling, didekeutkeun kana lawan guha, tuluy guha tadi tutup ku eta batu. Rapet teh batak sieun, sabab boro-boro maung atawa orai ngajang balik jeung moal asup, sabab liangna ukur mahi keur hawa uli. Ki Dugala diuk jeung Nyiwanari teh jiga-jiga nu capek tas minahkeun batu segede telebung. Kawan Ki Dugala nu kadugala nu sampurna, boga tanaga gede naningan tanaga gajah satu. Ada dari us gada pantang rasa gede tanaga. Cek Nyiwanari muji ka Ki Dugala meneman gede tanaga. Itu warisan kira si Karajati Nyai. Geus tahu jauh menyemunukan ka akang. Tina rupa-rupa ewan kegagahan jeung Kanugala. Hanya kalau akang teh jadi samar kana hasil. Sama bisa tepung jeung ayeuna. Nyai, urang teh sasab kalah ngajauhan lembur pada dulu. Ki Dugala sadar romanena geus salah jalan alias nyasar. Ada pernah waktos kan. Lagi elong tiasa lagi tempat anggaras, tiasa di kapare wulu. Nyiwanari ngalawan hati Ki Dugala anu geus ponok pangharapan. Saturuyna para mitra anu mulia Ki Dugala harita jeung Nyiwanari ngobrol ngaler ngidul. Atuh puguh segala dicaritakeun keur ngababaraha hate nu sedih. Bari ngadaguan heurang. Tapi kacida mata herana para wargi sadaya. Sabab hujan teh nepi ka isuk teu raat-raat. Malah nepi ka sore tetep teu raat atuh lapur. Ki Dugala teh bisa kaluar neangan bahareun. Kapaksa cicing di guha ngadaguan raatna hujan.
Mitra kaundang wenu kalima hujan raat langit lenglang deui. Manuk-manuk recet sarada satu-satu leuweung sajana bari jieu tina panumputan. Kitu deui Kidugala jeung Liwanari kaluar ti jero guha. Badan breh duanana ngarasa kaget lantaran tempat dina geus robah. Utami ngeblok jadi rata ka urugan putang ti tongo. Nu tadina baraya jadi caan. Untung guha teu ka urugan we Nyai, urang salamet. Cek Kidugala reuwas karureurnakeun. Sabab tempat urang teh jauh jeung lawan guha ukur kira-kira 2 tuba. Akang bener apa? Sabar Nyai, urang nanya heula kadaharan. Baik lamun hideungna akang rek kabelah ditu sagedeng. Bari dulu ka kulon di dinya loba tangkal sara. Loba tangkal naon para mitra? Tangkal sara di dieu, jeung tangkal Cipaku. Ya, tapi mereka yang kan? Jelas Kidugala ini ari Liwanari nulang heula dilawan. Adapun lawan guha. Terkunci laki Kidugala datang bari mawa kulut sarai sababeu. Ditambah ku cai atas saldo. Jadi, ini teh dalen sajen jiwa ti humut. Lumayan keur tambah lapar. Ulah macak biak tanaga. Mungkin jabatan abdi dah kelar rumah banget kan? Mana naon sabab sarua dahareun. Ulah bisa jaga gue ala tanya dah humut. Di tempat orang semut ti humut. Cek Kidugala. Balik tuloy maseka humut sok dibikin Kaliwanari. Ada paduaan yang ngadahar humut sarai. Berjauh tepati wenah dimaksa kerbaik. Sabab ngadaharan misajen ma'uli. Sanggup karasa aya tanaga dua nana lalumpan rek neangan jalan anu tuwina ka pilemuran. Tapi saban poe mubak poe di lulun balik poe ka tempat tadi. Mana akhirna mah muges itu. Dan geus puguh tanang jalan sok haja balik ka guha. Teu balik ninggalkeun eta tempat. Kulantaran ulah poe kitu jeung kitu bae nu duaan nepi ka jalan nepi ka apa daerah di dinya. Sarta asa bisa hirup di lulun. Akhirnya di hiji poe Kidugala nyokot putusan puluh ngomong ka Liwanari. Jadi, siana geus kieu keur saling pangerangan urang kudu katalimong di tempat. Buktina geus sababaraha poe ngan jalan kalah jole-jole ka dieu. Da kulantaran kitu kumaha mun urang matuh di dieu urang bebetah ngarah teu kudu inca balilahan. Urang ngagarap tanah urang nyen tempatna berenah. Tak kitu kumaha sakedu? Habitus kedasan pa sejasatnya kakakang beli kapubut ini. Dan ayo dia macam tu abis sejak ulun kumawula sejak iring kana naon-naon jantan putusan kakak. Sabur. Syukur mun kitu mah. Geus menang bebetah di dieu. Sarta ieu tempat urang tetepkeun jadi Cihumut. Abi mah setuju. Geus kitu mah Kidugala digawe para wargi sadaya soson-soson. Rek mabetah di eta tempat. Liwanari mantuan sakadugan. Hatana ngarasa sugema sabab geus aya teterkeun. Puguh anu dibelaanan. Akhirnya eta tempat robah jadi matak di kabetahun. Sabab tanah di baberos pepelakan diatur halapan guha aya sarung lobog naker. Eta tempat katelah Cihumut dicicingan ku jalma sajodoh. Cag urang tunah heula ka aya Kidugala nu geus merenah di Cihumut dibaturan ku Liwanari. Geus janji rek sakia sapehu bebarengan. Ayeuna kocapkeun Cipanyawang nu ini kawetar nyangan monyet bodas keur himpunan pamenta di Partiwi. Geus 2 poe ngider. Hapi nuwungan tapi can mangih monyet anu dibutuhkeun. Umat tempat geus botengan alas disaksak yang didugdug lengkob-lengkob ditempo gunung-gunung dijugjug tapi monyet bodas teu aya tapak-tapakna acan. Kamana aing ngacuy lepiraku di kudu kira konaman mah. Aing era ku guru jeung ku Partiwi. Mun aing terasi himpunan pamenta guru tentu aing bakal wiwiran. Namun gunana boga ilmu panarawangan yang bisa neangan monyet ke tempat angan. Cek Cipanyawang bari reureuh handapeun tangkal kiara. Namun sara bari ngalikan pitis nu karasa asa parga jeung limu. Keur jongjon kitu ti kidul kadenge aya nu gorobasan di nubala. Cipanyawang curing hak manehna melongkak kidul bari ngagunakeun ilmu panarawangan. Beres aya ka tempo monyet bodas keur diudag-udag ku anu tutul. Saek dicawakna jeung wadal. Eta monyet jauh keneh, tapi Upi Cipanyawang geus katempo kawan juga ilmu panarawangan.
gerak adalah monyet yang monyet aneh teh aya palingan aki guru menikeukeun yang monyet bodas teh aya. Aing mah percaya kana ilmu guru aing. Lain kana orang sadaya minara nyaho samemeh kecan kejadian. Saya bisa diringkus ka monyetna. Ceki Panyawang bari tuluy lumpat muru ka eta monyet. Ya kunci lagi tapi kana dijug-jug sabaut aya monyet tutul. Ngobrol ka manehna Ki Panyawang rikat ningkat bari najeh maun sudah liat kedabut monyet tutul ngaguling gaur eta maun disada para mitra. Bari ngalungkeun sihung anu kaki Panyawang ngaganggu ka manehna. Dan orang siapa pinggirkan ke aing, nengkas ya. Aing butuh kumaun, butuh monyet bodas dulu. Ngadeng kitu si macan tutul kawasan ngarti. Sabab asa direbutan ceki, sakilat mencak bari ngagaur suku rek nyamar kana bohong. Tapi Ki Panyawang helok bari ngakeor dada mau. Siu, cabrawat, cungkal si tutul maka helag ka tukang. Tawang kinadot kana lemah tapi sakilat ngarejak udang. Balik teuna ngakal kaliran, sabrut narajang dari kaki Panyawang. Nugas taki-taki rek ngabenya sama ungu culang. Kurang ajar pembenang kesabaran sih ya. Tadi kirain rek sing kumaon, modar sih tutul. Serepet Ki Panyawang ngalugas bedung. Langsung disebatkeun sabatkeun kana baheung maung. Berat gaur si tutul ngagaur nyerieun. Aneh teu bijil ketih ukur mabut huluna wungkul para mitra. Ai. Uga irina naon si tutul teh make ciciraku bodag segala. Awas aing mah elek ku sato ieu. Ki Panyawang ngajilak kahang balai. Tapi bedung diasupkeun kana sarangkana gaur si tutul ngagaur. Bari nyanger kana dada. Ki Panyawang sakirat marangkeun suku hareup tuluy dibantingkeun ka muka katuhu. Siu kadabut si tutul digebuat kana lemah. Bari ngageblug halaruan gaur si tutul bagauran tuluy adu belajar hayang lepas. Tapi Ki Panyawang teu malire kana gagauran. Si tutul haban digebuat nu akhirna maung teh leuleus. Ngalung sarti aya daya ukur ngap-ngapan kawas laut kasaatan. Segera jadi bisa naon sedih mah. Ki Panyawang nantang san sibuk tarung. Tapi maung geus teu kuatin kalah kapeureun bari ngararasakeun awakna nu asa remuk. Ki Panyawang cuma direde maung buru-buru hundag monyet bodas anu tadi lumpat ka leuweung. Tapi monyet geus jauh sarta geus numput di bumi ngahet-het bari ngararasakeun kacatu. Karena lompat merulit si tadi masih di kadieu dah. Ki Panyawang dua kieu tuluy ngagunakeun ilmu panarawangan. Pikeryangan si monyet bodas breh katempelkeun ngahet-het leunahang kai katundang kudang daunan goblok. Ki Panyawang nyerenge seletik dan uang dumpang muru ka tempat monyet. Barang geus tepi Ki Panyawang tangah bari nyarita. Monyet bodas. Nah jangan ngumpul tukang mega sia mal burung kapangi ku kaula. Dijieun sia, nyamperkeun ka kaula dulu. Monyet ngekebegrewas sabab lumput asa bumi. Kapangi ku Ki Panyawang eta monyet mahegak bakat kudanun. Jajan pendengar atug kawasna tutunggulan sakujur awakna leuleus. Kumaha bijil sia. Mun teu bijil dipanas aku aing. Monyet kini malan oge teu usik-usik acan kalah kamencerong kanu aya di handap. Hatena deg-degan eta monyet ngarti kana ngomong Ki Panyawang ngan teu bisa ngajawab ku basa manusia. Kulantaran si monyet cicing wae Ki Panyawang amuk serepet ngalugas bedung. Tuluy ngejas dengan kai janitri sana ieu suku. Cuma di sekitar kerajaan paring sangat alus. Belesat dibaledogkeun ka monyet bodas. Silang monyet bodas loncat kana dahan sejen. Cerap padarajang Ki Panyawang kana dahan kai si monyet salana. Monyet disada tarik maksudna minta ampun sabab teu wani ngalawan. Tapi basana teh kahartieun ku Ki Panyawang kalah namahan amarah. Nyungsurikeun sakaing. Basakeun sakunyuk. Konyol teh sia. Maga-aga ayeuna pasti konyol sakunyuk. Ki Panyawang migas deui dahan calitri. Di sekitar cara tadi barang rek dibaledogkeun monyetna geus tueuh kabur ka kidul notog-notogkeun mani.
Para mitra kaundang belecet ki panyawang harita lumpat. Udah monyet tugas mangprung maju ngidu. Dahan-dahan kayu dan daunan meseah kedupakan ku monyet nu kabur. Ki panyawang jujur retang lumpat bari nyekal tutubakan tina dahan kayu teh. Monyet bodas eleh kesit ki panyawang lumpatna di jansan. Stut maledogkeun deui kana dahan deukeut dahan seukeut teh. Nyuruh ka tangan monyet tapi harita monyet teh terlumpat. Lencap bukan atau bujurna kuat sakadang monyet ngacerit mata khawatir kebut ragrag tuluy geger lengan mana getih mata robot ringat sihung ngarangnya teh nyir bari kokoekan. Umat kemana saya kuluk lah. Wah selamat bis kapan ku aing dulu sabab aing boga ilmu panerawangan dulu. Ki panyawang ngadeukeutan ka monyet nu geus ripuh malah mangagoler bari muringis tina tatu ngabulia getih. Ki panyawang para mitra geus teu sabar hayang buru-buru nyisit kulit monyet bodas. Rek diarah buluna keur bahan sorban. Salepeknya geus bedog rek nyikit monyet tapi barang sisikeutna bedog antol. Lasi monyet leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Yang jelek jadi awewe geulis. Ngagoler hanyapeun ki panyawang. Luhut ki panyawang meuli ngajenghok bakat ku kaget sajengan melotot mata sineuteuh. Eta awewe teu ngomong para wargi sadaya. Malah kuring dari ngerasakeun kacape katelepon napas reng haparanyu palaning riput ki panyawang karunya mangko kitu rok bangeunana kisila kaula teh ngimpi sebab ieu mah terubah wujud jadi jalma mun anjeunna manusia coba sunarita kulisik si awewe usik terus hudang lalaunan pok ngomong kakana sanes mimpi lagi aja di alam nyata leres pisan abi teh yari teh benten asana salira kakang abdi hatur keuleuh margi arsa kahutangan lawaku salira. Saperkali palantos nyaretkeun abdi tina balai dibebaskeun tina ancaman sinatan tutu. Atuh kala perkalisna abdi tadinya margi tiasa pula jenis kawasasari. Bisa carita cara jalma. Kakang nuhun pisan. Ki panyawang ngahulang para wargi sadaya. Manehna ngigisik sigana kakar hudang sare teu percaya kana naon-naon geus kajadian. Malah make jeung ngejel jempol sagala sabab asa dina pangimpian. Tapi tetelah karasa nyeri nuharti nama aya dina alam nyata. Waktos nesee para wargi sadaya dongeng judulna nyata Pancatunggal. Ya dongeng karangan kileksa dina bagian ke-10.